Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Punten sata acana bilih abdi ngaganggu waktosna sakedap. Abdi sadayana ti SMA 5 Tasikmalaya di pasihan pancen bahasa Sunda di piwara ngawawancara salah saurang pedagang warung. Mun tiasa abdi sareng rerencangan bade ngajadikeun Bapak pikeun narasumberna. Tiasa abdi ngawawancara Bapak sakedap. Mangga. Pikeun ngabantosan abdi pikeun paneen basa Sunda ti sakola. Hatur nuhun Pak, abdi mimitina ngawawancara. Hapunten sareng Bapak. Saha ieu teh namina? Namina Pak Ujang. Tos sabaraha lami Bapak ijalan? Tos 15 tahun. Kumaha awalna Bapak ngamimitian dagang ieu? Awalna nyaeta ngidar heula, teras kapalihan dieu, teras tetep we di dieu. Sabaraha pikeun modal awalna Bapak ngabuka usaha ieu? Modal awal sih 5 juta cekap pangos sagalana gitu. Pami modal harian mah 200.000 sehari gitu. Non wae anu diical di dieu teh? Anu diicalna kentang goreng, basreng, otak-otak. Saha wae anu ngabantosan Bapak pikeun icalan di dieu teh? Mun nyalira wae teh anu ngabantosan. Di mana Bapak meser bahan-bahan pikeun kaperluanna? Di pasar sareng di warung. Non wae suka dukana janten usaha dagang di warung teh? Suka dukana upami teu iseun, upami rame nya alhamdulillah gitu. Hatur nuhun Pak sata acana, punten ngaganggu waktosna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.